nguningakeun makam yang Ratu Teja Kancana ieu teh mangrupikeun cucu Prabu Tarusbawa nyaeta Raja Sunda nu kahiji. Ditika Sanjaya, yang Sanjaya unjukan ka Prabu Yutsawal ngalatih Sanjaya ku balas sarewunakeun yen bade ngakudeta putrana yang sepak wajah nyaeta Purbasora. Tadi tas dicareoskeun yen pribados dipayun sareng si Abah Kuncen nyebatkeun di dieu aya makam anu katawisna memang tua nya, katawisna tua. Sareng saur si Abah Kuncen di teh nguningakeun makam Eyang Ratu Kancana. Pangitu disebut Eyang Sekar Kancana walau alam. Namun pribados agak sedikit meyakini yen ieu tidak secara kebetulan dan bisalah dianalogikan subjektifnya runut karena perbandingan populer cocokologi lah, cocokologi. Namun ieu mah tuturnya pola tutur bukan pola sejarah murni, karena tutur dalam artian dicarioskeun dianalogikeun kemudian diperbandingkan sareng referensi anu sanesna. Nah, Eyang Ratu ieu panginten nguningakeun upami dikorelasikan sareng sejarah nu populer di kauninga aya Eyang Teja Kancana alias Eyang Ratu Sekar Teja Kancana nu aya hubunganna sareng Kerajaan Sunda anu awal. Jadi Eyang Ratu Teja Kancana ieu teh mangrupikeun cucu ti Prabu Tarusbawa nyaeta Raja Sunda nu kahiji. Atanapi putrana Eyang Sunda Sambawa. Nah, pamit telepat Eyang Sunda Sambawa pamit telepat. Nah, ieu ditikah ku Eyang Sanjaya. Sanjaya nyata putrana Sena anu nikah ka Sanaha ti Wetan. Anu pada waktu harita Eyang Sanjaya punya ambisi kuat kanggo menyatukan Sunda Galuh sareng Wetan. Nu pada terbukti memang suksesi. Jadi berhasil kesuksesan, kesuksesan. Nah, di awal perjalanan ia menikah yang Sanjaya sareng yang Teja Kancana, namun rupina Eyang Ratu Teja Kancana teu lami sareng Sanjaya, teu lami tinu rumah tanggina teu lami, nyata dicarioskeun meninggal waktu muda. Nah, Eyang Ratu ieu jadi inspirasi nemenan ngarencangan yang Sanjaya nu pada waktu harita dina perjalanan suksesi kanggo naklukeun wilayah Galuh, wilayah karena memang ieu wilayah Sunda nu memang Sunda di wilayah Ciawi nu kecil gitu nya. Jadi sukses nah teh dalam artian ya wilayah nu memang strategisnya nu kaditu ka Sawal pangitan ke tinu nyangkem strategina yang Sanjaya unjukan ka Prabu Yutsawal. Jadi di dia strategis pisan, di dia aya ka Sawal caket, ka Galunggung caket, ka Cakrabuana caket. Jadi kawasan nu memang strategis. Kunaon hubunganna sareng Prabu Yutsawal margi Prabu Yutsawal ngalatih Sanjaya ku balas sarewuna gitu. Kunaon ke unjukan di ka yang Resi Bataradang yang guru sepak wajah kumargi unjukan kanggo ngauningakeun yen bade ngakudeta putrana yang sepak wajah nyata Purbasora. Yang Purbasora anu ngaratuan di Galuh. Jadi ku jentalna yang Sanjaya ngunjukan ka mertuana nyata Tarusbawa, kemudian ti Tarusbawa ka Prabu Yutsawal dilatih di Sawal, kemudian ngunjukan jentalna ka yang Prabu yang Bataradang yang guru sepak wajah kanggo nguningakeun minta izin kanggo nilasan ngakudeta putra saking jentalna Sanjaya. Kiwari mah panginten diplomasi nu memang didesak, tapi kawon waktu sunjukan ka yang Bataradang yang guru sepak wajah kawon ku patih-patina yang Bataradang yang sepak wajah ku Pandawa nu ti Kuningan panginten ka Eret, tapi teu menimbulkan putus asa.
Nah uih deui kana kawasan nu memang nguningakeun di dia aya yang Ratu Sekar Kancana di dia bebaros uningan saur si Abah Kuncen panginten urang ka dieu urang tingali secara lebih dekat. Nah ari di leuweung mah nya banyak pisan akar nu kararieu, akar-akar nu memang akar-akar nu para jelit. Nah bismillahirrahmanirrahim, sampurasun. Assalamualaikum yang Ratu Sekar Kancana pribados unjukan sanes cologog panginten ieu mah seja silaturahmi kasadaya nu aya di dieu sarengkum ka alam panginten bismillahirrahmanirrahim. Nguningakeun ieu memang uniknya aya jirat jirat batuna jirat batu pipih. Nah nu uniknya memang tadi kauninga nu makam itu mah cenderung ka di itu selatan nyata ke arah Galunggung, ke arah utarana ka Sawal panginten ka Cakra Buana. Iya justru timur barat upami misalkan ditinggali tina ieu nya, ditinggali tina jirat sareng tina nisan. Di sana aya hiji panginten duka walau alam kapungkur aya 2. Namun arah orientasi makamna memang timur barat di dia. Ia menarik dalam artian dulu kebanyakan memang nisan-nisan kuno itu arah orientasinya itu timur barat, lamun teh tenggara barat daya misalkan. Jarang nu memakai tipe 2 nisan memang arah nisan teh utara sareng selatan. Waktu sareng si Abah ngobrol nya walau alam di teh aya satu tragedi di dia ya, artinya aya peziarah nu memang menginginkan satu hal nu lebih, sehingga walau alam memang ieu teh hasil tinu naon digali atau diggingnya walau alam. Namun duka walau alam pribados saur si Abah. Namun jadi ambara caki teh walau alam apa duluna memang aya orang nu berlebihan tinu menyikapi kana makam-makam karuhun, makam kuno gitu nya, sehingga nya urang nyarira kontradiktif, artinya dilematik tatkala menganalisa satu makam kuno ya arah orientasi nu benerna ka mana gitu. Benerna apakah dia utara selatan atau timur barat. Namun biasanya upami misalkan anu sapercobaan jelema nu dalam artian berlebihan tina menyikapi makam, biasa nama osok menata kembali seperti semula, nyata makeun nya dosa-dosa anjeunna intennya enten kadinya nama. Namun di dia unik arah ieu nana nyata ka arah ka ditu ka barat, ieu ka arah barat, ka ditu ka arah timur, Nah memang upami misalkan dinu kebiasaan di karabat di makam kuno artinya satu kawasan makam nu Islamnya, makam nu Islam dia semakin ke barat, jadi semakin dia peninggian, undakan peninggian semakin ke arah barat. Dan di arah barat itu tokoh yang memang paling utama pasti selalu di arah barat. Jadi komika arah timur dia agak menurun, tokohnya memang tokoh nu biasa nama istrina atau napi misalkan penggawa. Nah itu dinu masa keislaman memang ya guys, upami analogikan membuat kesimpulan iya makam kuno atau napi makam Islam di periodisasi Islam itunya makam kuno dalam artian makam di abad sekitar 7, 8, 9 misalkan sarang makam Islam di abad pertengahan cenderung agak susah bagi memang kebanyakan diurang di wilayah Kabuyutan atau dilalui ku periodisasi makam-makam Islam. Bukan berarti menilemkan anu kolot, tapi bukti kanya ti ulama-ulama Islam, ti wali-wali Islam nu memang buktina aya makam Islam, tokoh Islam di karamat peninggian misalkan di satu karamat Kabuyutan, buktina reueus ulama anu nyambung ka karuhunan ka baheulana. Jadi tidak ada kontradiktif antara periodisasi Islam dengan dimakapkan di Kabuyutan nu memang kuno. Jadi salah besar lamun misalkan Islam nu ngarugrug Kabuyutan, bukan. Justru buktina aya makam di dinya teh buktina kareueus ulama-ulama Islam neruskeun lalampahan karuhun. Di dia memang aya uniknya aya batu satangtung. Walau alam memang ya konteksna makam atanapi patilasan. Namun biasanya upami misalkan cenderung aya hiji celeng kitunya dan tipe nama tipe disebat menhir bisa teh
disebat penanda bisa teh namun kepina juga pananda memang sesuatu di dinya walau alam ini mah sekedar folklore ya, kita berbicara folklore kayak nganalogikan karena sejarah mah aya di bagian aya di tokoh nu ngajabarkeun karena bag-bagan sejarah anu paling hal nu rumit studi kesejarahan. Nyata studi kesejarahan tidak bisa penelitian itu 1 tahun 2 tahun apalagi spot bisa 20 tahun bisa 10 tahun. Nah orang mah panginten da sifatnya melestarikan adat tutur budaya jadi mengeluarkan age saujratna artinya saujratna menurut tutur anu aya. Nah anapun nanti korelasi hubungan sareng anu populer misalkan eta subjektif mangga ditelaah upami misalkan kayak aya hal anu lain anu dalam artian bade difikirkan ya. Walau alam sampurasun kesadayana salam. Assalamualaikum.